Allahul khalqu wal amru tabarakallah Rabbul alamin. Ala eling sanya tetap ka Gusti Allah al khalqu wal amru jeung marentah secara mutlak dadamelan nang Allah, secara mutlak parentah teh nang Allah. Nu bisa ngadamel salian Allah, nu bisa marentah salian Allah, ngadamel jeung parentah mutlak nu Allah. Dua alam, alam khalqu, alam amru, eta kakarek sakelumit. Ketika diteruskeun nyaritakeun alam khalqu anasirul arba'ah, urang teh katutupan ku unsur-unsur sehingga ruh teu muncul. Ketika ulang nyaritakeun alam amri ruhani kahalangan ku jasad, ieulah dek diberesan ku urang. Saha nu ngaberesanana? Guru mursyid. Sebab nyanalah nu nyahueun si ieu kos kieu berarti aya panyakit etan, si ieu kos kitu aya panyakit etan, si ieu kieu aya panyakit etan. Panyakit-panyakit eta lah dek dipiceunan, dek dibersihan.